Suwe banget. Udah duit. Mental lah deh. Cek, minta duit. Duit kenapa minta ada duit? Yang jajan, Cek. Jajannya olok duit sih ah. Aduh, Cek minta duit nah 2.000 jika minum es. Minta duit sih kayak itu ke beli balon heula ka bos balonnya. Beli balon ke bos balon orang dagang. Sanu dagangna, Cek. Kajen itu dagang mah siapa kayak bang jajan doang. Kajen itu dagang mah kajen. Bos balon mana sih? Itu nyokot balon ada di bos itu anu awak gede itu tuh betannya. Atuh. Gimana? Jadi temuran di wetan. Assalamualaikum. Emang buat balon lain? Dia kurang jualkan balonnya. Mana butuh duit meren? Sok bawa 6 cash store nama gampang. Ya balonnya geus datang. Mana? Balon mana? Kurang giderkeun. Kurang giderkeun jadi orang giderkeun. Loba anu loba. Kurang giderkeun balon ka dieu. Ibu kabehetan gider ka tuh. Tuh, Cek balonnya geus aya tuh. Heeh, kadir gua sih giderkeun. Kembali wetan sugan ye. Orang tapi nanti deh. Balon. Balonnya bu, jangan balonnya, balon. Balon berwarna. Warna-warni balon. Ye, balon. Balonnya balon. Neng, balon neng. Balon ye. Mana barudak arah lu. Balonnya balon. Jang balon jang. Balonnya balon. Berade. Pengen balon. Pengen balon. Duitnya belum ada. Pengen. Ya udah tuh gua beliin. Coba tungguan. Beli jang. Oh. Oh, lu jangan lah sepeda aja tuh. Agak ganti.
pengen. Yang ini, yang ungu. Warnanya maunya yang ungu. Cakep kan yang ungu tuh. Jangan dimakan ya. Barang duitan, Cuk. 2.000-an murah ya, semua jual mahal ya. Yuk. Tadi kedar deh ya cuy ya. Keliling. Ini balon berwarna-warni. Balon berwarna-warni, balon warna-warni. Siapa di balon? Balon. Beli warna naon? Warna kuning, hijau, pink. Nih. Buat coon ya. Udah. 2.000-an tuh mahal ya, cuma dijual mahal ya. Yes, ya. Balon tuh tinggal cepat bluar. Blur, ber. Plekor. Balon. Yuk, mari balon. Capek ke sama aja dah. Atuh lah. Aku aing ngasut tengah jalan dah, ketabrak batu atuh ah. Ai tadi heula ya. Sisi ya. Cara rapi dagang teh dagang naon wae ya dah. Pengidar deh ya ngeureuyeuh ah. Warna eta. Ayeuna eta nu panjang. Nah. Udah. Balonnya cuma halus warna-warni. Nih, balon. Dapat bo cokot yang mana wae. Caca sok. Ah. Anu mana? Ya, sik mari lihat sik. Apa tadi kayu tah? Ya, Sabraan, Cuk. 2.000-an murah. Ya, Dina. Ah, ya, laris manis. Ya, boleh. Coba. Laris dagangan itu mah tuh warna ungu. Ceban. Ya. Cuk, laku amat sih, Cuk. Laku dong. Hebat. Karak menang beraduit, Cuk. Menang. Genep puluh menang. 60. Tapi saya sadu baru cat segitu kan baru cat bentuk jual. Hah? Yang tadi baru cat. Lah, baru sih kita baru cat apaan. Uduh, perempuan anak uduh. Terus ayeuna mana, Cuk, duitna? Nah, ayah. Saya emang rek naon coba. Ya yang minta duit atuh, Cuk, jajan. Usaha tuh naon tuh jajan wae, tibang ngeborong doang ya. Dia, Cuk, duitna aja ke setoran. Wah, eta mah setoran mana dagang eta teh, balon teh.
Oce menang naon atuh oce untung da meureunnan teu boga duit teh meureunnan. Baca untung nang kiri berek ku bos. Ye tah atuh duit teh teh oce bere nya. Ulah teu dibere oce nya. Mangga teu capek. Mana di setoran? Itu tuh di Cikokom. Apa emang? Geus. Bagus satu orang kasih kokomannya. Assalamualaikum, Cuk. Salam. Jangan Cuk. Oh. Mana di setoran? Bos perempuan teh ye. Oh, di setoran mana? Kan tadi bisa diberekeun ka adi urang. Hah? Tadi kapan? Ini jalan. Oh, teh dari setorkeun ka ditu. Tuh, tuh. Lah, sama teh budak mangkat. Nah, Cuk, duit setoran kemana sih, Cuk? Habis diberekeun ka adi urang teh disetorkeun tadi. KBKB teh guruna mah teh 100-an, Cuk, cepeun. Gede amat. Nah, kan loba tadi mana ge anu can ditiup hiji eta na teh sapak geusna teh 20. Oh. Orang dijual anu ku si Iki ge ah. Bang, itu rugi pancen anu barucat. Bucat teh bara sini itu ka itu. Eta tadi setorkeun yang duitna. Nah, tadi mana enak adi itu, ente disetorkeun pisan. Lah, paman mangkat. Nangke eta mah aku mau coba ge isukan guruna pokona kudu disetorkeun lah. Oh, geus ku mah itu kan budak aing budak balik. August, ke euceun nya nyetorannya. Oh. August, kan kita mah orang ka Dede. Oh, Assalamualaikum. Salam. Aku dibawa ke mana duit setoran? Aing bingung eta ngabingungkeun aing di budak. Aing capek dagang, ngararesang, hutan baru bararucat. Rugi atuh, rugi ku sieu mah. Dagang teh. Wah, namun balik wae. Walerug teh budak teh. Unggal kitu wae, unggal dagang teh kitu we mintaan duit. Duit dieuweuhkeun ayeuna mah setoran ge eueuh. Ragab aing geus teh. Ke jero lah nungguan budak. Dilebat galik mantau ke mana meureunnan duit setoran bang ditu nagih bos gede jero lah Asik, aing ladang itu Cikokom. Asik, nah sepatu hasil jalan balon. Halus tuh nya sepatunya. Ya. Kosnya mah muat ya. Terus bawa balik lah. Assalamualaikum, Cuk. Assalamualaikum, Cuk. Set. Suwe aja Kokom. gua boga teh adi teh duit setoran kalau biakeun pake naon meureun makasih kan gua. Untung aing keluar aing kalau kau dibantu tah goblok aing goblok banget aing tuh mau dipisah aing bareng goblok sampean kagak ada di sini. Lah, eta Cikokom kunaon ceurik? Samperkeun ah. Lah Cikokom, kunaon Cikokom? Duit modal dia modal jangan balon. Kita disetorkeun. Bukan di teh. Cak, kunaon sih Cak? Sina bener lah ngomongna.
Tadi Oce teh jualan balon. Duitnya. Untungnya modal nanti setorkan bawa kemana nih bawa di Oce? Bawa kemana nih? Lah terus saya pulang aja. Mah itu bukan duit dari dibawa kafe mah. Terkenal ente terdahar jauh umur dibawa kafe mah. Oh, tadi ke orang tos di dapur terus ngitung pare. Tuh kan saya cekunan jadi kurang samperkeun we. Oh, ini kumaha isukan ya? Kayak Oce dah. Pusing aja. Emang baraha aja setorna. 100.000 nih setor kurang setorna. Hampur aja ini mah aya 60 sugan we bisa mantuan. Nuhun mahi enggak cukup ge. Nuhun pisan nenya nuhun ya ditampi ku Oce nya. Nyangga satu cak orang ngarek nulakan pantadenya cak. Ya, nuhun nya. Heeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus nuhun nenya. Nuhun. Oce di pasien duit. Sia jero kudu nang putih sia. Mantap.